Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana tepangkeun nami abdi Alyana Islamiyana ti kelas 8B. Abdi bade ngadamel video ujian praktek basa Sunda kelas 8. Abdi di dieu bade ngajelaskeun ngeunaan pupuh. Naon sih ai pupuh teh? Terus contohna anu kumaha? Pupuh nyaeta karya sastra Sunda dina wangun puisi anu kauger ku aturan-aturan nu tangtu. Pupuh mangrupa gabungan antara seni sastra jeung seni sorak. Jadi, cara macana biasana dihaleuangkeun ku lagu anu geus ditangtukeun. Patokan pupuh. Dina pupuh aya 3 aturan utama anu kudu dicumponan. Anu kahiji, guru wilangan, jumlah engang dina unggal pada lisan. Anu kadua, guru lagu, sora vokal pamungkas dina unggal pada lisan. Contohna a, i, u, e, o. Anu katilu, watek, karakter atawa gambaran rasa anu dibawa ku eta pupuh seperti sedih, gembira, atawa humor. Salian ti eta aya oge istilah pada anu artina bait jeung pada lisan anu hartina baris. Jenis-jenis pupuh aya 17 rupa pupuh dina sastra Sunda anu dibagi jadi 2 kelompok gede. Anu kahiji, sekar ageng. Sekar ageng mah jumlahna aya 4, mindeng dihaleuangkeun jeung boga variasi lagu anu loba. Hiji, kinanti. Watekna ngadaguan, prihatin atawa deudeuh. 2, sinom. Watekna gembira, senang atawa kadeudeuh. 3, asmarandana. Watekna silih asih, cinta atawa asmara. 4, dangdang gula. Watekna agung, tentrem atawa mamanis. Anu kadua, sekar alit. Sekar alit mah jumlahna aya 13. Biasana laguna ngan aya hiji rupa. Anu kahiji, balakbak, heureuy atawa bobodoran. 2, durma, nafsu, perang atawa semangat. 3, gurisa, heureuy atawa tembak kesel. 4, juru demu, kaduhung atawa hanjakal. 5, ladrang, heureuy atawa sindir sampir. 6, lambang, heureuy tapi leuwih loba banyolna. 7, magatru, prihatin, luluconan nu aya picirikeunana. 8, maskumambang, sedih atawa nganes pisan. 9, mijil, sedih atawa bingung. 10, pangkur, ngambek, sumanget atawa sayegi arek perang. 11, gambuh, bingung atawa samar polah. 12, pucung, kaget, eling atawa pepeling. 13, wirangrong, era, wiring atawa apes. Pupuh dipake masyarakat Sunda pikeun nepikeun ajaran moral, budi pekerti, jeung ngajaga identitas budaya. Hoyong nyaho contoh pupuh nu kos kumaha? Hayu ku abdi dibere nyaho salah sahiji contoh ti pupuh. Tina rupa-rupa wangun pupuh, abdi bakal nyontohan pupuh wirangrong. Hei barudak, mangka ngati, ulah reka dalon-dalon, nguntuk ilmu jeung pangerti, masing rajin soson-soson, pibekeuleun hirup tandang, modal bakti ka nagara, lemah cai anu urang, perlu dijaga dibela. Salain eta aya oge pupuh anu lain, nyaeta pupuh kinanti, judulna budak leutik bisa ngapung. Pupuh balakbak judulna aya monyet.
pupuh sinom judulna Harta pada Nareangan. Jumlah guru lagu jeung guru bilangan dina pupuh Sunda. Wae ti abdi mugi aya mangpaatna sareng hampunten upami aya kecap anu kurang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kabeh urang Sunda sia, ulah katinggalin lengka, ulah katinggalin cita-cita, ulah getas harupateun, ulah kabobodo tenjo, ulah kasamaran tinggal. Ti ayeuna maraneh budak ngora, tong gengsian, tong eraan, tunggul kanu paculeun, tangah kanu sadapeun, dahareun naon we nu dibikeun ku kolot dahar ku maneh, tong ngomongkeun giji, aing ge ngadahar gegesek jadi gubernur. Benar kan? Tuh jadi komandan marinir, ari sia rek jadi naraon sia teh, unggal poe nyoo HP momotoran, dahar kudu jeung bakakak hayam, goreng hayam, panggorengna goreng lauk, dititah ku kolot teu daek nurut, kakolot ngalawan, sia kaluhur teu sirungan kahandap moal akaran sia. Jadi kesadaran naon nu keur dibangun ku Kang Deddy Mulyadi ayeuna, kesadaran menerkeun generasi Sunda supaya jadi generasi emas, generasi nu kokoh, generasi wajah, generasi teuneng ludeung, cager, bager, bener, pintar, singer. Kunya eta gubernur meuni sagala detil sagala diuruskeun, pan aing teh pamimpin, ai tugas pamimpin teh pangurus, ai pangurus teh ngurus.